pejabat anyar di sakolana. Di lantai seorang berandal Bandung anu sok jadi incaran para gadis di sakolana. Sedangkan awewe anu berbicarakan kupian jeung di lantai nyaeta Milea. Saurang awewe gelis anu sanggup ngelembutkeun hati seorang berandalan saperti Nila. Mana? Apa teh aya awewe anyar di sekolah di Jakarta? Cenah mah isukan asup. Gelis teh awewena. Gelis atuh. Saha ngaranna euy? Ngaranna teh Milea. Ting ngaranna bagus, komodo ibeungeutna. Asa pernah ngadenge? Maneh mah sagala we apal. Urang cocok teu jeung si eta nya. Cocok meureun. Woi, tong macakeun doa. Jang naon heula, dodo bunda teh sembarangan. Abdi isukan teh rek ngadeketan awewe. Alas ya, karek sakola terus digodaan ku berandalan. Cicing bae budak leutik mah. Mana kadiekeun caina. Nih, Bun. Amin. Amin. Atur nuhun, Bun. Jika meuni naon bae kudu doakeun. Anjeun milianya. Nya, Salam kenal Abdi Dilan. mohon Biasa Abdi Ramal. ramal. Abdi Ramal arurangan pasti papanggih di sekolah. Milea, anjeun geulis, tapi abi can boga ka anjeun. Duka mun ni sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saya. Abdi ti kantin bade nginfokeun di songkem ayeuna geus aya varian anyar, sambal hejo jang Milea. Soalna eta kabeukian Milea. Terus gitu doang. Tos sakitu, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta teh? Teu terang jelema unik meureun. Kabogoh tetehnya. Ih, sades atuh. Lia, Abdi tadi parantos ke bumi anjeun. Mohon jadi utusan kantin, Pak. Abdi isukan bade nyamar deui nya. Nyamar jadi naon deui? Nyamar jadi tukang surat boleh. Kunaon jadi tukang surat? Teu kunaon-naon, tungguan we nya. Tos heula nya, tos wengi, tong sono nya. Kunaon? Berat anjeun moal kiat, meh abdi we. Wilujeng wengi. Wilujeng wengi Dilan. Isukna, Dilan jeung pian indit ka Imah Milea bari mawa surat dina leungeun Dilan. Wanci ieu nu mukakeun panto teh Mileana sorangan. Sasi nu teu apal bumi anjeun, segala tentang anjeun oge abi apal. Anjeun intel ya bisa terang segalana. Lamun tentang anjeun, abdi kudu terang sadayana. Asal lo rengit-rengit euy. Yan, geningan ayam maneh. Nya atuh lan. Ih, non ieu atuh ya Dilan. Gawe dibacana mun abdi tos indit. Masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Dilan. Wati asup ka kamar Milea bari Milea keur maca surat nu dibikeun ku si Dilan. Hah, Dilan masakan cinta. Mohon. Berarti mana geus bobogohan atuh. Cie. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, Anjeun narima abdi. pasti kita berdua. Lan, YouTube kanyahoan si Milea kan? Aman-aman. Tingali. Alah si Milea jeung saha eta? Teu apal abdi ge. Kacau. Milea turun tina motor lumpat nyamperkeun Dilan nu keur jeung babaturana. Nah kamu? Dilan biasa nyarios heula. Biasa. Nuju naon anjeun aya di dieu? Aya anjeun kunaon di dieu? Jauh heula parantos abdi Dilan. Abdi teu miluan naon. Abdi teresep lamun anjeun mimiluan geng makan juga kieu. Lamun keneh keukeun yang geus we urang pegatkeun hubungan ieu. Nah kitu.
Lia, ayo atuh urang euy ka bumi bade umi. Ayo iya sah Lia. Ayo mana sahana Lia? Naon? Benar rek we, nyantos we. Nyantos satu abdi heula. Hati-hati. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Lia. Tadi Dilan ka dieu milarian Lia. Dilan ka dieu. Mohon, sugan milea teu wartos heula ka Dilan. Lea ngawadul ka Dilan mah. Lea ngomongna moal indit jeung Kang Adi, tapi malah Lia indit jeung Kang Adi. Nyantos satu omongkeun heula jeung Dilan nya. Milea balik ka imah kalayan hate goreng, hatena nyeri, teu percaya manehna megatkeun hubungan jeung lalaki nu dipeukeut cinta. Maranehna ngayakeun reuni kelas di sakola. Didinya Dilan papanggih deui jeung Milea saenggeus lila teu panggih. Dilan ningalieun Milea masih gaduh hati anu sami. Dilan itu. Kumaha Damang? Can aya kabar deui. Cenah rek ngaduruk sakola lain. Eta mah baheula keur bangor-bangorna. Kumaha anjeun geus gaduh ka bogoh anyar. Teu acan setelah jeung anjeun abdi geus teu bobogohan deui. Hapunten ya, mugi-mugi anjeun gaduh ka bogoh nu leuwih alus. Anjeun kabogoh terindah abdi, segala ku abdi ngakonkeun, tapi eta mah baheula. Pasti ku abdi akan tepatkeun janji. Catatannya